Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ariyata ji pasal. Manin taqodo sing saha anu batal naon wudu'uhu wudu naman haruma maka haram alaihi ka'man naon arba'atu asya'a opat perkara. As-sholatu tegasna haram salat, wat tawafu sareng tawaf, wa massul mushafi sareng nyampa Al-Qur'an, wa hamluhu sareng mawa Qur'an, wa yahrumu sareng haram alal junubi kanu junub naon sittatu asya'a genep perkara. As-sholatu tegasna haram salat, wat tawafu sareng tawaf, wa massul mushafi sareng nyampa Al-Qur'an, wa hamluhu sareng mawa Al-Qur'an, wal lubsu sareng cicing fil masjidi di masjid, wa qiraatul Qur'ani sareng maca Al-Qur'an. Taya pasal netelakeun tentang jalma lamun teu gaduh wudu naon wae anu haram dilakukeun. Cek di dieu manin taqadha wuduhu haruma alaihi arba'atu asya'a sing saha bae anu batal wuduna maka haram ka manehna opat perkara. Anu kahiji as-sholatu haram salat, di mana urang teu gaduh wudu maka teu kenging salat. Da lamun salat oge moal sah. Kumaha cenah ge da teh cai pan aya tayamum. Kumaha cenah ge lamun eukeur di luhur, misalna eukeur di na kapal gitu. Tiasa wae lamun batal wudu kan tiasa ku tayamum. Tayamumna melalui nu aya di dinya we nya diusap gitu. Wa tawafu nu kadua haram tawaf. Tawaf teh mangelilingi Ka'bah 7 kali. Jadi jalmi anu tawaf kudu gaduh wudu. Lamun batal wuduna nah berarti wayahna kudu wudu deui. Nah itunya nu tawaf. Nu katiluna wa masul mushafi nyampa Al-Qur'an. Teu gaduh wudu mah ulah nyampa Al-Qur'an. Tuh. Kumaha cenah oge lamun aya ngagoler itu
nyauduh heula we halus nama bisi kau preku budak gitu. Waham luhu sareng mawana tadi menyampa ieu mamawa mawa Quran ta eta jalma nu teu gaduh wudu. Ayeuna mah wa yahrumu ala junubi sittatu asya'a. Jalma anu junub biani anu gaduh adusaneun tah kanu gaduh adusaneun mah haram genep perkara. Naon nu haram teh? As-sholatu wat tawafu wal masul mushafi. Sami sarasna majeng nu tadinya. Haram salat, haram tawaf, haram nyampa Al-Qur'an wa hamluhu jeung haram mawa Qur'an. Tak kumaha cenah oge lamun gaduh adusaneun tapi teu aya cai nya tiasa anger ku tayamum sebagai penggantina kan. Ari tayamum mah aya asalna mah kudu ku taneuhnya, taneuh lempung. Tapi lamun teu aya taneuh lempung tiasa ku anu sanesna. Misalna kana dinding oge gitunya. Sarasna sapertos anu di jami nu di rumah sakit. Hari nu utama mah tetep ku taneuh lempung. Tangan aya tamihna tinu gaduh adusaneun mah nyaeta walub supil masjidi. Haram cicing di jero masjid. Teu meunang itunya. Anu gaduh adusaneun mah cicing di jero masjid. Di halaman. Ulah di halaman. Hari halaman mah teu sawios. Termasuk malah di terasna gitunya. Terasna oge teu sawios. Da ieu mah nu matak kalimatna ge walub supil masjidi. Nah, jadi teh ngandung arti teh. Cicing di jero masjid. Jadi di luar nama teu nanaon. Wa qiraatul Qur'ani sareng kagenep anu gaduh adusaneun mah haram maca Al-Qur'an. Ari maca Al-Qur'an teh jadi macam-macam aya Al-Qur'an anu muka gitunya batur urang milu maca gitu bisa wae gitu kan. Teu bisa gitu. Atanapi maca oge di naon atuh di talar gitunya, di talar diucapkeun. Kumaha lamun digeurnakeun jero hate lah cuma dina hate unggul gitu. Dina hate unggul jadi teu untap naon mah. Bibir mah teu bergerak gitu. Tah jadi lamun cuman di jero hate mah jadi teu nanaon gitu. Tah ieu mah anu haram teh macana. Hari maca mah gerak bibir oge gitu. Nah, itu. Numatak lamun seperti anu tahfidnya, anu ngapal Quran itu. Tamaka mikeun murojaahna teh keur boga haid kumaha tah bisa dina jero hate we gitu. Jadi ulah diucapkeun ku lisan. Wallahu a'lam bishawab.